Aduh. Nah, halus euy, kari main ieu mah. Mantap. Mani aya kubag jai isuk-isuk kalah ngadon papanggalan. Gerapang nyiankeun ke kentang geraya harek makan baju. Kun. Hola. Nye, geus tuh. Enggeus, Kang. Nuhun, Kang. Nuhun ya, Kang. Akang sakit paling Nih ngopi euy. Nye, resban kan jeung meja nye. Nye, aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, nye. ya. Kumadi, Kang? Kumadi kalau gegelehan di kebun, nye. Gegelehan kumadi pugukeun makan baju. Palingan teuing meja jeung risban kuat arareuweuh. Kalah milu dipoekeun. Lain dipoekeun, Kang. Pugu popoeanana jangkung. Akang rumah tangga sebertahun di jeung nyai geus nyaho boga pamajikan pendek. Hampura, nye. Ieu geura. Katempoh henteu. Kalau cengar-cengir. Di mana, nye? Di warung. Kunaon si Nyai balik di warung dan amek-amekan. Nyengkeun kopi atuh, nye. Nyieun be sorangan tutah-titah siga ka pembantu. Alap naon si Nyai? Nyai teu beunang diomongan pisan ku urang. Karunyana si Nyai. Karunya teuing kabeh pagawean kacabak ku awewe. Ari si akangna ka mana deui ampun. Deui meuneu sabaraha pamajikan eta si akang. Tuh urang mah boga pamajikan disenangkeun nyi. Naon pagaweanna kitu mah urang mah geus nitah pembantu. Yeuh nyi, boga salaki kitu mah parabkeun bae ka lauk. Ieu sing horeng nu nyieun bibit warejit ngarep pamajikan urang amek bae teh. Sugan si Nyai. Sia. Jadi laki mah jangan ngegedegin apa bang. Kudu ngerti dibilangin. Udah ketahuan emang musim hujan. Tiap malam ngelayap mulu. Kan kalau udah sakit mah begitu. Gua juga yang repot mah. Jangan suka ngikut-ngikut si Mulyadi sama si Sobir. Bagian menan dia mah mau kemana kek. Dia mau ngelayap kemana kek. Lu mah diem-diem bae di rumah. Openin no anak sama bini lu. Ajak ngobrol. Kagak semenggah banget lu dah aki-aki juga. Sayang, cantik, doakan AA sing suksesnya, ambeh bisa meres seperangkat alat sholat dibeli jeung masjidna jeung neng mah. Lope pokoknya mah. Buat kamu yang tercinta, lope.